aya anu dipertahankan hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieulah mulai make cara heula sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam carana mah dina jasad keneh bae peremkeun mata cocokan celi cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata diperemkeun bisa celi aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu dihandapeun naon karangarana susu nu blakenca juri tarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero hu asal keluar Allah asal kajero tak neuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup hu keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia Ibrahim teu mimiti irung nomor kedua nomor katilu nomor nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah mata zikir syariat ngaranna naik beka jeung geus disyariatan thariqah kakarak hu Allahu Allah mulai irung diatur mata diatur celi diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kursana wudu mandina jam 12:30 ka ditu sareng sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan urang mayit tuh siapa gitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah tuh aya kos kitu mah kakara gendeg geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang deuk mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh deuk ibadah segitu eta kese ane bukan seakan-akan urang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kalerian loba ngan teu jadi-jadi sebab nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu neuk ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh la ilaha illallah mah akur ngabimbingna setelah urang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh napas langsung hu kajero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakarake kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia
nyata eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu ada pun bujal dua jari naik ka luhur ka dieu ka luhur dua jari ka dieu dua jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah tan napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir gelokeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik muringkak bulung ke naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang jikun lain rasaan lagi kieu sulat cilik urang ge pocong tanaon sih enek norekat aja sih ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak ke konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya opat rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing kitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae deuleu jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jati dihayang-hayangan orang fokuskeun diri ke Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika orang arana ka dieu dibere ku Allah jadi orang kalem bae dunia biasa bae artina tuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan aja biasa bae orangna biasa hampang bae biasa ngan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan ku urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu a'lam bissawab Habibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير فلا أحد
أبر في قول لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقدم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم سرى طيف من وفارقني والحب يعترض اللذة بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلم مزجت من جرى من مقلة بدمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم